Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasunun. Alo mang sadayana di mana we ayana, di mana we linggihna anu satia satu manco di Garuda dina adaraga bade nengetan acara kahiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda anu mana dongeng Sunda bade dipedar kumang dina carios Randa Bengsrat. Randa Bengsrat bade neraskeun carios anu katunda dina dinten kamari kiwari bade majeng ka bagian anu ka opatna gitu tah pamirsa. Dinten kamari ka diluna ayeuna bade nyambung kanu bagian ka opatna. Pamirsa sadayana mang selaku admin di channel toleh sejanjunkeun hapunten ka pamirsa sadayana boh bilih kirang sapagodos sareng mang tina tayangan ieu dongeng Sunda atau hiburan Kasundaan ieu ataupun konten anu kumang dipidangkeun kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we aya di mana we leungna. Harapan mang mudah-mudahan ieu pidangan mang tiasa janten menghibur kalbu pangmebrah kana manah pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we aya di mana we leungna. Mangatuh sapados teu kolong kana waktos urang kawitan wae gelaran hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Sok geura kaparayun geura mararanco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ieu dongeng karya Kideksa ayeuna nincak bagian kalima. Teuh anyar keneh para wargi. Namung tos aya kajantenan cenah aya nu kagarongan cenah para wargi kamari teh air bagian kaopat kitu. Samali harita Mang Ading serang Bisarma nawe kanu jadi anakna nu kastelah nyisari bisi kumaha onam berarti ieu kumaha onam para mitra nu sok repot tema onam cenah kitu bisi kumaha onam cenah kitu para mitra lah malum tama onam mangatu para wargi sadaya urang sami-sami hanca bae dongengna judulna Randa Bengsrat karya Kideksa dina bagian kalima. Para mitra kaum dangu nyisari harita teh para wargi ngeluk tungkul. Teu waniun balaka ari ditanya kitu mah para wargi. Jajantung nyisari ratu teu bisa ngajawab. Jeung teu bisa nerangkeun ka indungna naon nu sanyana keur dirarasakeun ku hatena. Ari sabab manehna sorangan can ngarti jeung can bisa mastikeun na kumaha sikep nyisari ka terhadap ka diri Karmin. Ulah asa-asa jeung ulah era-era mage baheula ngora heula. Ngarti kana perasaan nu ngora pek wak cabalaka ka emak jeung ka bapa. Nya pek sing terang-terangan da bapa ge moal naon-naon atuh. Mun hidup aya pikir kadua leutik meureun kari nerangkeun. Atuh mun eueuh niat sarua kari nerangkeun. Ari pokona majang Karmin bisi ngadesek ka bapa. Jadi bapa teh kudu sayagi pijawabeun ti ayeuna ngarateu pasalia jeung hate hidup. Abdi mah nyuhunkeun waktos wae kang ngemut-ngemut, Pak. Jawab Nyisari tetep teu waniun balaka. Nya kajeun atuh ari kitu mah ku bapa dibere waktu sapeuting. Nya kitu atuh, tapi kudu bener-bener dipikiran. Sarta sing boga kayakinan ngarah puguh nyang haripanana. Mama moal nitah jeung moal nyarek ngan sakadarek ngajujurkeun kanu jadi anak. Soal jodoh mah ge teu rek pipilueun da aya nu ngaturna. Heuh nya muga-muga sing jadi kajang Karmin. Kami mah nineung ku belana sakitu toh-tohan ngabelaan maneh teh Sari. Ceuk Ma Ijem bari tuluy cengkat leos ka pawon. Nyisari teu ngajawab ngahuleng siga nu bingung. Ari sabab manehna ge can meunang jawaban nu pasti, pikirna keur kabeur hatena keur tagibur. Ka Karmin can wani nyebutkeun nyaah atawa asih, tapi nyebut ngewa ge teu wani da rumasa hatena ti belat kanu mulang. Akhirna Nyi Rencari pada ningalkeun Mang Ading jeung Bisarmah pating laleos teu malire ka anakna. Da ayeuna mah geus aya kapastian yen anakna teh teu naon-naon. Aya-aya we pikiraneun tehna. Kieu ari nu mangkat bager loba piomongeun jeung pikiraneun. Nyisari ngomongna sorangan, terus nangtung rek mandi ka pancuran.
Kocapkeun sorena langit lenglang daya aling-aling panon poe geus tunggang gunung. Manuk recet di sarada urang campaka nu liar ka kebon geus baralik. Aya nu mawa suluh mawa jukut jeung sajabana. Harita Nyi Sari diuk ngadaweung di tepas ngumar lamunan. Nyawang kajadian nu geus kaliwat, ras inget ka Karmin nu geus janji rien rek datang deui. Atuh hate Nyi Sari jadi ngolemar. Loba kasieun jeung kahariwang bisi ngadatangkeun deui piomongeun. Aneh na aing teh jadi kieu, disebut gering da cager, disebut jagjag da lungse. Hate kaweur pikirung sing rusras kanu geus anyar kaliwat. Ieu teh pertana naon atunya? Hate Nyi Sari galecok sorangan. Pano nyawang kanu anggang siga nu jararauh panineungan. Keur kitu torojol bisar mah nyampeurkeun gek diuk gigireun anakna sarta poknanya. Ulah sok ngalamun wae Nyai pamali, nah mikiran saha atuh? Teu ngalamun abdi mah ukur inget ka mangsa nu geus kaliwat we. Teu ngomong sote da eueuh batur piraku ari kudu ngomong sorangan mah onaman emak. Pan kasebutna ge meureun siga nu kieu we ye. Bari malangkeun curug dina tarangna. Maksudna mah nyebutkeun nu miring atawa panas uteuh. His. Palias teuing bararaid sing jauh kanu kitu mah amit-amit. Ulah boga anak sinting atawa siwah da mah ge kabeh ge waras ieu teh. Bisar mah reuwas anakna diusapan bangun deudeu. Ma abdi teh aya picaritaeun ma. Geura pok ulah asa-asa nyarita teh jeung mama. Sabab mage ngora heula. Ngalaman cara hidup ayeuna cing terangkeun. Namikira naon hidup teh? Bisar mah atoheun. Sabab geus lila hayang nanya ka anakna tina urusan pribadina. Peuting tadi teh ka abdi aya nu ngajajabkeun emak nyatana Kang Karmin. Kumaha numutkeun pamadegan emak nah teu matak naon-naon. Teu naon-naon ari kitu mah wajar jeung biasa. Lain ka hidup wae sarta lain ayeuna bae geus aya ti dituna. Nuhun atuh emak ta ayeuna abdi bade naros. Naon maksudna ari lalaki nu daek jajab? Ih Nyai mah moal pati-pati daek jajab ka imah lamun taya pamaksudan. Jadi jelas Jang Karmin teh aya niat, aya pikir kadua leutik, hiji ciri yen manehna teh kataji, katarik ati ku hidup. Jadi urang ulah cicingeun kudu bisa maca kaayaan sangkan bisa mere jawaban ka manehna. Nurutkeun pangalaman emak mun aya nu kitu teh sok aya tuluйna. Mun ayeuna panarimaan ti urang wajar isuk pageto bakal datang deui sakurang-kurangna aya beja tak kitu Nyai. Kumaha mun datang deui ka dieu emak? Nya gumantung kana sikap hidup eta mah. Mun bogoh nyalayanan sing someah ngarah ngeunaheun hatena. Atuh mun teu bogoh tarima sakumaha wajarna ka sema. Dari pribumi mah wajib ngahormat ka sema. Nu kitu nu kieu ge ulah dibeda-beda. Mun disaruakeun mah atuh emak tangtu manehna bingungeun meureunnya. Moal bisa neguh kana perasaan urang. Kumaha mun sikep ngahormat tamu ditafsirkeun kana naon-naon nu dipiharep ku manehna emak. Ih, Nyai mah ulah sok ngaboro-boro maneh ieu. Sabab urusan eta mah teu bisa dijentrekeun ku carita. Nya, urang ngalayanan nu ngandung rasa cinta bakal beda jeung ngalayanan nu sawajarna. Mama teu bisa nerangkeun ku kecap anu eces dan kege karasa ku sorangan ku hidup. Atuh keur tamu moal matak heran deui da manehna ge boga pirasat jeung perasaan nu seukeut. Sabab mojang jeung bujang nu keur kakeunaan ku panyakit asmara, perasaan ngadak-ngadak jadi seukeut tak kitu Nyai. Nyi Sari ngahuleng manehna ngalenyepan omongan nu jadi inung. Breh kasawang rupa jeung dedegan Karmin malah kacipta deui imutna. Kadenge sorana rengkak paripolahna asa temres hareupeunana. Nyi Sari asa aya nu mawa dibawa ka alam endah nu samemehna can kungsi ka sorang. Omongan nu jadi indung siga nu ngajalanan mukakeun alam pikiran nu samemeh ngacan kasawang. Ayeuna karasa jeung karandapan dunya teh asa ngalegaan pinuh ku sawangan-sawangan nu sing sarwa endah. Hiji ciri Nyi Sari mangkat birahi nincak hamalan kadewasaan. Unggal kedalisan sok dipapag ku sawangan nu endah jeung ciptaan nu endah. Ayeuna marek nanya nya, bisar mah ngagebah nu keur ngalamun. Atuh Nyi Sari rada ngarenjag. Nanyakeun naon emak? Kumaha perasaan hidup saprak tepung jeung Jang Karmin? Nah biasa-biasa wae atawa aya parobahan? Parobahan dina naonan emak? Nya robah dina perasaan sugan. Memang aya emak ti saprak tepung jeung Kang Karmin. Dunya teh asa endah, sora manuk asa halimpu. Hiliwirna angin asa nyari, alam sabudeureun mata kreug-kreug. Daun oyag jiga gugup wae ngajak ulin babarengan. Mun aya angin nu ngahiliwir sok aya nu ngaharewos. Asa nu ngaharewos ti kaanggangan. Ngan aneh ieu hate teu daek cinek mak, kumalayang wae kanu teu puguh. Asa aya nu leungit tapi ngai. Teu salah deui. Kemangna cinta geus mangkak, sakedeung deui bakal ka ameu seungitna.
Ulah kaget ulah heran nyanyi keun bae da geus kitu kuduna. Cirining normal hidup teh sabab sakabeh makhluk anu kumelip di alam ramenya. Ku Allah dipaparinan rasa cinta, dipaparinan rasa perasaan, nu jadi sabab kana ayana silih pika asih, silih pika dede, silih pika nyaah jeung pika cinta. Lamun perasaan ieu dicabut ku nu kanugunganana, geus moal salah deui tinangtu pangeus hidunya hancur, bakal silih arah jeung sasama, silih tindih jeung silih elehkeun. Tak kitu nurutkeun pamikir mama nyai. Oh, jadi kitu nya mah, jadi abdi teh geus kakeunaan ku rasa cinta meureun mah. Teu salah, memang kecap eta pisan nu merenah pikeun hidup. Tapi kade ulah salah tafsir sabab rasa cinta teh rupa-rupa. Masing-masing pada boga tempat jeung susunan. Aya cinta anak ka kolot, cinta kolot ka anak, cinta jalma ka sasatoan, cinta manusia ka pepelakan. Aya ge rasa cinta ka hiji barang nu dipika meumeutna. Ari rasa cinta nu keur sumaramah dina badan hidup mah cinta enah nu baris ngaguratkeun sajarah anyar dina kahirupan hidup. Cinta nu dipibana ku hidup ayeuna bisa ngajadikeun bagja, oge bisa ngabuahkeun katunggaraan. Sabab cintana manusia teu langgeng sarta loba pisan rupana. Jadi dina narima ieu kanyataan kudu sadar jeung sabar tawakal sabab teu salilana tina cinta kana bagja bisa we kana cilaka. Nyi Sari ngahuleng. Manehna jadi honcewang ari ngadenge katerangan kitu mah sok sieun manehna ge meunang katunggaraan tina alatan cinta. Kunaon kalaka ngahuleng? Hariwang emak bisi cinta kuring matak tunggara. His. Ulah sok nyanyahoanan, ulah sok ngaluluhuran pangeran barina oge. Da urusan bagja jeung cilaka mah aya dina kakawasaan Gusti Allah. Urang mah teu kudu sieun-sieun jeung teu kudu ujub, pokona masing tumampra kanu Maha Kawasa. Urang mah kudu jadi jelema nu sumerah diri kanu Maha Kawasa. Dibarengan ku ikhtiar. Mun hidup mung pinanggih jeung katunggaraan, sing bisa narekanana. Kumaha tarekana mah? Ya sing bener we, sing bener, sing bager, sing pinter jeung sing jujur. Tawakal ka Allah. Mun urang bener jeung jujur, piraku batur gerek hasud ka urang. Mun hidup pinter jeung bager, piraku ti loba nu mika nyaah jeung mika resep. Dajal mamah gumantung kana laku lampahna, sakumaha ceuk papatah kolot. Nu melak cabe moal jadi bonteng, nu melak bonteng moal jadi cabe. Hartina mah nu melak cabe moal ngala bonteng, nu melak bonteng moal ngala cabe. Kitu, mun dipesek ieu caritaan eusina kieu, nu melak hade moal ngala goreng. Pon kitu deui sabalikna, nu melak goreng moal ngala hade. Ta eta we cekel ulah hariwang teu puguh barina oge, Cek Bisar mah. Pon kitu deui sabalikna, nu melak goreng moal ngalah hade. Ta eta we cekel ulah hariwang teu puguh barina oge, Cek Bisar mah. Dariana keur mapatahan kanu jadi anakna teh. Sangkan jadi anakna jadi jelema bener tur jujur oge pinter. Mun urang kurang bener, geus bager, geus jujur, geus akur, pinter jeung sajabana, tapi urang cilaka keneh mah, naon ngaranna? Tetep kudu ditarimakeun sabab eta teh takdir ngaranna. Manusia nu iman ka Allah ulah nolak kana papasten hade jeung goreng. Sabab percaya kana takdir hade jeung goreng kaasup kana salah sahiji rukun iman. Mun hidup ngaku jalma iman kudu percaya kana ayana takdir hade jeung goreng. Eta kabeh datangna ti Allah kitu. Nuhun atuh mah ku kuring ge kaharti pisan. Ta ayeuna mah rek malika deui ka anu tadinya, kumaha perasaan hidup jeung Jang Karim? Ah, kitu we mah. Nya kitu teh kitu kumaha da kudu puguh atuh. Bingung ngajawabna mah hese nerangkeunana. Mun ku mah jeung ku bapa rek dikawinkeun daek moal. Kumaha mah? Tah eta ngaranna para mitra sadaya. Kulantaran reuas para wargi sadaya Nyi Sari atuh. Bisar mah ge teu kebat nyaritana ukur nyerenge. Nyi Sari ngeluk tungku ceulina euceuy. Kumaha maksud mah teh? Nya lamun ku mah rek dikawinkeun jeung ku bapa. Nyi Sari ngahuleng deui para wargi sadaya. Kumaha mah we? Geus atuh geus kitu mah. Sabot kitu torojol Mang Ading nyampeurkeun di samping sarung sarta geus make popokeah nungguan bedug magrib maksudna mah rek ka masjid. Para
Para mitra kaum dangu, harita Mang Ading tuluy nyarita. Badami naon ieu teh bangun dari anaker. Ieu urusan si Nyai geus kanyahoan ayeuna mah. Nya kanyahoan kumaha da ti kamari ge kanyahoan budak mah. Kanyahoan nu jegrigna. Ari jegrigna mah kanyahoan tapi eusi hatena mah can kakobet. Tapi ayeuna mah geus kateleuman. Bisa remah seuri leutik. Nah kumaha kitu Mang Ading kerung. Si Nyai teh daekeun mau dikawinkeun ka Jang Karmin mah. Oh, urusan eta. Jadi mana teh satuju atunya? Mun si Nyai buru-buru dikawinkeun. Lain satuju buru-buru ngawinkeun tapi ngabejakeun yen anak urang misuka ka Jang Karmin. Soal kawin mah engke we barina oge. Oh, mun moal ka dikawinkeun rek dikumahakeun atuh. Nya pingpin ku kolot sangkan barudak teu mengpar tina rel anu sawajarna. Urusan yang ngan jodoh mah bebaskeun, ngan urusan tina itu ieuna kudu aya bimbingan ti kolot. Bisi barudak ti gubrus kana jalan nu teu dipirido ku Allah, tak kitu maksud kuring teh. Oh, nyari kitu mah mun Jang Karmin ka dieu deui. Rek ditanya ku bapa ngarapuguh cekeleunana sabab bisi anak urang dipake cocokan. Dicocokan bisi diheureuikeun ku lalaki sejen, tak kitu. Satuju mun kitu mah. Satuju ngan urusan ngawinkeun mah ulah wakarusuh teuing. Pagawean lalaki sing puguh heula, pagawean lalakina ge nya. Pagawean lalakina sing puguh heula, bakal luang jeung pangalaman sing panceg heula. Ulah yang buru-buru ngawinkeun gugu aturan ti pamarentah sangkan rumah tangga urang teh teu beungas di jalan. Oh nya satuju babage lah. Dur-dur bedug magrib di sada atuh nu keur gunem catur teh kaganggu. Sabab Mang Ading terus cengkat leos indit ka masjid. Ari Bisarmah jeung Anyisari pating laleos ka cai rek abdas. Panon poe geus surup tinggal cahaya layung menihibar di kulon. Nyangan buana panca tengah atudang daunan jeung pagunungan. Robah warna jadi beureum semu koneng katojo ku cahaya layung anu murub mubyar matak waas. Manuk-manuk recet di sarada paselang jeung sora tongeret. Nureang di sarada di kebon awi gambaran kahirupan di padesaan matak betah jeung matak waas. Kocapkeun isukna kira wanci asar di jalan aya nu leumpang hiji jajaka meniginding. Leumpang dangah bangun taya karingrang beuki lila beuki deukeut ka imah Mang Ading. Barang geus tepi horeng teh Karmin anu memang geus janji pasini jeung Nyisari yen poe eta rek nepungan deui. Punten, Karmin uluk salam bari ngajanteng di buruan. Ti jero kadenge sora nu leumpang reket panto muka. Torojol aya nu bijil kaparengan Nyisari pisan. Atuh duanana ge atoh heunaker. Geuning teu kebat ukur imut cirining bunga. Panto dibuka kalacat Karmin unggah. Tuang rama aya gek diu. Aya mangalingi heula sing raosnya urang wartosan. Leos Nyisari ka dapur ari Karmin ngabaheuhai bari ngusapan janggot. Panon gular giler netenan ka ayan ditepas. Ayeuna mah sidik lantaran caang da puguh beuran. Geuning menira resik ieu ye deuh matak betah jeung matak tineung. Paingan nu nyecinganana sakitu mencrang ada tempat nage benira resik. Moh era mun nganjang ka imah aing teh da imah aing mah keur leutik teh kalotor teu kaurus. Ceuk hate Karmin bari nitenan kaburuan nu pinuh ku pepelakan taya tanah nu lobong. Torojol Mang Ading katepas dituturkeun ku Nyisari nu mawa susuguh. Karmin manggut bari neuteup ka Mang Ading anu karek jol. Geuning ujang sareng saha ujang? Abdi we Pak. Nya syukur atuh salse ari kieu mah yeuh. Kumaha tuang rama daramang di ditu? Gek Mang Ading ngilu diu. Aya hibar pangduan ti bapa sadayana ge nuju sehat Pak. Nya syukur atuh da memang eta nu ditedak ku urang sadayana teh. Angin kasehatan. Sok atuh bari ngaleueut jang lumayan da tambah tambah gaduh ngagayot naon teh cowamon naon tah. Mang Ading nunjuk kana susugu. Mangapa ditampi Pak? Karmin sonagarna keur da puguh geus hanaang ti tadi mula. Masih kene nuju ngabandungan acara dongeng Sunda anu digelar kumang di ieu channel Sunda Pituin nu mana khusus dipidangkeun kanggo pamirsa sareng alo-alo mang sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda.
Timang selaku admin hatur nuhun kanggo pamirsa sadayana anu tos satia satu manco kanggo dukunganana kanggo rejonganana ka ieu channel melalui subscribe-na, like-na, komen-na oge hatur nuhun. Kanggo nu tacan mangga kantun dipijit subscribe-na, like-na, komen oge tong hilap loncengna diklik kitu nya ditoel supados aya bewara apa pami emang misalnya mah mudah nawe di ieu channel kitu tah pamirsa sadayana hatur nuhun timang mangatuh urang lajengkeun deui ieu dongeng kumaha lajenganana sok kada kaparayun deui geura maralanco dina HP-na sewang-sewangan prung Kawan tu di jalan panas meni nyongkab kop kana cai teh regot diinum. Tuluy nyokot cau ambon hiji am di dahar. Usum naon di Cikekes teh jang? Tos paranen. Parantos pa nanging aya di antawisna nu me bener hejo. Oh nya nuhun mugi-mugi we tatanen pacani sing mulus sing mucekil hasilna. Ulah kakeunaan ku paribas anu teu merenah cenah. Ulah aya kecap tani timbul daki kitu. Tapi kudu jadi tani anu mukti cek Mang Ading dari anaker sabab kitu pisan harapan manehanana oge leres pananging da sok aya wae atuh nurugel teh Pak ku hamatea ku hapa teh sareng sajabina lah udah kumaha carana nya Pak ai carana mah babari ngan nerapkeun teorina nu hese sabab sok aya keneh jalma nu bawa karep sorangan mung narima kana pamikir batur nu leuwih maju kumaha contona Pak kieu jang ai numutkeun papatah ti para penyuluh ti pertanian dina ngoning tatanen ulah mawa karep sorangan tapi kudu motekar jeung kudu pinuh ku perhitungan ku jalan ngalaksanakeun panca usaha tani di antarana milih bibit nu unggul nyegah hama nu luyu jeung kabutuh miara tatanen nurutkeun aturan-aturan nu cocok jeung kaayaan oge dina mangsa panen kudu diperhatikeun sabab sok aya keneh para tani nu rasa mohaka nu akhirna loba pare nu kapiceun dina mangsana panen ta eta cara-cara geus diemarkeun ku pamarentah sangkan hasil tatanen aya undakna tapi hanya ka sok loba keneh para patani nu teu ngagugu tara nurut kana papatah jeung pepeling nu akhirna hasilna teu nyugemakeun malah mah aya nu rugi pisan tah kitu di antarana teh jang mun kasaksi ku abdi pa mun memang sok aya nu mantangul atuh da Pak teu ngagugu kana ajakan ti pamarentah tapi sugan we atuh kapayun mah moal kieu bae da ini ge tos ngabitan aya perobihan Pak ceuk Karmin manehna nemongkeun pangharepan nu hade nya kitu jang ngan urang kudu maca ka awak sorangan kudu bisa meunteun diri pribadi tapi ka mana perjuangan urang teh tapi ka mana hasil nu geus kahontal teh sarta naon bae nu kudu diomean atawa disarungsum tah ku jalan kitu urang bisa nyaho kana kakurangan-kakurangan nu karandapan ku diri urang jeung deui nu pangpentingna mah hirup teh ulah keukeuh peuteukeuh nyekel adat nu can puguh karuhan ulah tukuh kana papagon ti tinggal kolot tapi kudu dipilih anu kahartina nu karasa mangfaatna sabab adat tatali karuhun teh teu alus kabeh jeung teu goreng kabeh aya nu kudu dirobah diluyukeun jeung kaayah zaman ayeuna palabah dia para pamuda boga tugas nu berat pikeun nengetkeun ieu kaayaan sabab sok aya keneh jalma nu pageuh nyekel adat padahal eta adat teh geus teu cocok pikeun kaayaan zaman ayeuna nyari adat nu alus mah teu naon-naon dan nu diarahna ge mangfaatkeun urang naon contona adat nu urang teh nu sae teh Pak cek Karmin loba contona gotong royong hiji adat kabiasaan di urang nu geus sakulit sadaging aya adat nu hade perlu dipiara dimumule diropea ku urang sangkan langgeng ayana kitu tah maksud Bapak teh laras pada gotong royong salah saya adat urang ya Pak nu geus aya ti baheulana tapi ari adat nu goreng naon Pak nya nu goreng mah eueuh ngan aya ge nu geus teu luyu jeung zaman contona kieu nya lalaki teu meunang nyiuk beas ulah nutup poe Salasa jeung sajabana malah aya hiji kabiasaan nu hese dirobahna nyaeta miceun disusukan
eta hiji kabiasaan nu bakal ngadatangkeun bahaya ka balarea, cek Mang Ading bari nunjuk kana solokan leutik nu kaparengan aya gigireun imah. Nah dugelna micun di solokan teh pada abdi gosok, kieu jang. Mun urang kaparengan keur boga kasakit dina beuteung, terus micun di solokan, eta teh geus tangtu si kuman-kuman teh kabawa palin cai ka hilir. Sedengkeun di hilir eta cusukan, diparake mandi, dipake nyeuseuk, dipake ngumah piring, malah dipake ngisikan pisan. Atuh geus teu bisa dicegah deui ari kuman-kuman teh bakal tepa ka jalma-jalma nu ngagunakeun eta cai di hilir. Tah ku jalan kitu micun disolokan teh sarua jeung nyebarkeun bibit panyakit nu ngabahayakeun, nu akibatna sasalad bakal mahabu. Nu tadina nu gering teh ukur saurang bakal nyebar jadi salemur. Kitu kahartos atuh ari kitu mah jadi kadah kumaha Pak. Gunakeun tempat micun nu tertutup kudu aya WC nu apik. Jeung pokona malah eta we dijamin moal matak sumebar. Jadi pokona mah tertutup gitulah. Ngan kasulitanna teh aya jalma nu geus biasa micun disolokan teu daekeun micun di nu kitu. Malah mah teradaek ibiji cenah jang. Mang Ading bari nyerenge sabab manehna pribadi ngalaman kitu. Karmin ungut-ungutan para mitra ngarti kana caritaan Mang Ading. Keur kitu torojol bisar mah nyamperkeun pok nyarita. Kang Ading itu aya Pak RT. Rek naon cenah? Luka teuing tepungan atuh di dapur. Nya heuga atuh. Pegani sing jongjon jang ngaleueut heula nya kadinya nya. Lumayan tambahan aang bapa rek nyembu ayeun pungan heula Pak RT. Mang Ading nangtung. Mangap Pak, mangap. Mang Ading ngaleos ka dapur para mitra sadaya. Dituturkeun ku bisar mah harita teh. Atuh ditepas kadiduaan Karmin jeung Nyisari. Nu tita tadi teu milu nyarita kagok para mitra. Ku bapana nu norolang we ngomong teu mere kesempatan kanu sejen. Akang mah kata haji ku cariosan bapa teh horeng tuang ramah hiji sepuh nu kagungan emutan nu majeng. Motekar jeung teu cupet ceuk Karmin bari ngareret ka Nyisari. Para mitra kaum dangu, Nyisari harita tuluy nyarita deui. Akang mah ulah kang ngalem da tacan kantenan eta mah name wadulna bungkul. Tacan duyu sareng kanyataan. Nyisari ngahanapkeun maneh sabab nyaho. Pikiran bapana kadang kala sok patuja iah. Patukang tongong jeung ajakan pamarentah upamana bae dina urusan ngawinkeun. Jauh pisan bedana jeung sikap anu jadi indung. Tapi sakirang-kirang ge parantos aya tandana nyai. Tuang Rama teh hiji sepuh nu hayang maju, nu kersa nampi kana pamikir-pamikir anu anyar. Mugi-mugi we sing aya mangfaatna ka sararea. Tos Kang ulah ngometan ngemutan we nu kitu. Mending ngaleueut hatur lumayan tambihanaan. Dan nu sae mah teu aya. Nyisari nunjuk kana susugu. Nya nuhun atuh nyai da ge katampi ku Akang. Raos cau teh nya lah. Meni ami sareng seungit komono. Karmin seuri. Teraskeun atuh nyariosna Kang. Mun komono nyuguhanana. Meni cunihinnya. Nyisari ngisediukna. Jaletot nyiwit atuh meni nyengir Karmin si ganu nyawe ngarasa nyeri padahal mah kacida pisan nikmatna. Aduh, ampun nyai lah, sekali deui nyai. Jaletot Nyisari nyiwit deui kana pepeuteunana. Malah ieu mah nyiwit lila teu dilesotkeun puguh Karmin meni muringis. Nikmat campur jeung peureus. Geus nya Akang mah ampun nyai. Kang Karmin abdi bade naros nya. Nyisari ngaharewos. Naroskeun naon mangga ku Akang bade dibaler. Ari Akang na bade laras-laras miharep ka abdi teh atanapi ngan saulineun. Nyisari nanya Daryana keur. Sabab inget kana omongan indungna yen cinta bisa bawa kabagjaan oge katunggaraan. Oh, perkawis eta, nuhun teuing nyai. Akang teh bunga hari ditaros kitu mah asa mobok manggi gorowong. Arek meuntas manggi cukang.
Puguh rek nyanggem kitu akang teh ngan teu wani pok. Langga tugal baler. Akang mah teu bisa ngareka-reka bahasa nyai sabab akang mah lain pujangga sakola ge ngan tepi ka kelas 5. Akang mah teu bisa ngukir carita sabab akang mah jalma laib, tuna harta tuna harti, bodoh lain bobodohan. Estu bodoh sanyana. Tah ku kituna akang moal rek malapah gedang. Rek kenaon teh langsung lah pokona mah kanu dituju. Mang atuh sing seueur nyariosna da abdi ge resep kanu sok melorotos teh. Nyi Sari nyungkun bari seuri. Sabab Karmin teh lain ngajawab kalah ngomong anu lain-lain. Nyanya nabet kemalinaan teuing hapunten nyai. Akang teh ke resep nyarita itung-itung diajar lah susuganan kalaksanakeun jadi prokrol kitu. Oh, janten palai janten pokrol bambu. Amung hayang jadi pokrol besi. Ih, kalaka ngalantur ari akangnya kumaha jawaban anu saleresna abdi mah naros teh nu sanyana we mung lain saukur banyol Kang. Sing percanten nyai lah. Akang mah moal rek ngaheureuikeun ka kaum wanita sabab akangnya boga pikiran jeung boga perasaan. Akang sadar yen moal aya akang mun teu aya kaum wanita. Ngahina jeung ngaheureuyan ka kaum wanita sarua jeung ngahina ka indung. Tah kulantaran kitu akang mah teu pisan-pisan aya maksad ngaheureuikeun. Janten akang bade leres-leresnya. Nyi Sari marah mai hatena bunga ngadenge omongan Karmin kitu. Tah leres-leres. Kitulah pokona bade leres-leres akang teh. Leres-leres naon? Mun miharep ka nyai pan kitu narosna ge sanes. Sanes muhun ketang. Nyi Sari ngoconan bari imut. Atuh para mitra meuni meureuh deui Karmin teh kabita nempo imut anu kareueut. Amis alah batan gula jeung peueut. Matak tibelat mata kabengbat. Jajantung Karmin ratu getihna asa ngagolak. Hatena pating sareblak. Ret kalawang dapur negeskeun indung bapana Nyi Sari. Mun eueuh nu nempokeun mah hayang ngarontok nu donto. Hayang nangkep anu namplokeun rasa kageget. Hayang ngebrehkeun kabunga hate tapi teu wasa ukur dina ciptaan wungkul. Nyai sing percanten ka akang nyai. Akang moal ngabobodo sabab moal pati-pati dae ka dieu. Lamun teu aya paniatan ngan ayeuna mah santeteg hate sabab can aya jawaban ti nyai. Kumaha teu kaobatan pomi akang bade ngiring mika nyaah. Ngiring ka saha da abdi mah teu can aya nu mika nyaah. Ih lepat we apana. Terus aya nu mika nyaah ka diri nyai teh. Saha atuh da abdi mah teu rumaos. Nyi Sari keukeuh teu rumasa. Teu inget ka indung ka bapa para mitra. Ieu nyai akang teh sejang ngiring mika nyaah teh ngiring mika asih ka diri nyai kalayan ikhlas tur sanyana. Pangna abad akang nyebat nyiring margi ka nyai teh terus aya nu langkung ti payun mika nyaah ka diri nyai tah kitu. Mun saha atuh? Tuang rama sareng tuang ibu nu mika nyaah ti bubudak. Mika asih ti leuletik nyaah nu taya wates wangeuna. Taina akang sejang ngiring mika nyaah manawi bahan katampi kitu ge. Oh kitu. Menawi teh naon atuh meuni reuwas. Nyi Sari kakara sadar yen manehna dipika nyaah ku indung bapana. Mun kitu mah ayeuna mah geura waler. Nampi atanapi henteu upami henteu naon margina upami nampi nuhun pisan. Da eta nu diteda siang kalawan wengi ceuk Karmin beuki sonagar. Abdi mah awewe Kang dulang tinane. Ceuk paripaosna oge sejang ngiringan kana kapalai akang nanging mugi sing emut sing asak pamanahan. Bilih akang lepat ngaragrageun asih bilih kaduhung jagana. Nah make nyarios kitu nyai. Margi abdi mah rumaos tuna harta tuna harti teu aya piarah pisan araheun. Rupi mung sakieu buktosna kula warga sakitu nyatana. Janten upami akang aya manah kitu omat sing asak ngamanahan bilih mata kaduhung jagana. Nyai, akang mah teu nilih kana harta teu manang kana nu di eta lah. Nu dipenta ku akang teh iya iwati kasatiaan sareng kariduan nyai tah kitu nyai. Karmin para mitra neuteup Nyi Sari melong. Dua pasang panon amprop atuh meuni nyeredet kana hate sumaramah kana baya. Sur sarta puguh rasa Karmin siri Nyi Sari imut. Dua hate geus sahate, dua rasa geus sajiwa, patali asih pajejet geget, patarema rasa cinta. Sari, ka? Duanana harosos silih teuteup silih pelong. Silih pentangkeun rasa asmara. Cacakan mun eueuh batur mah moal teu papuket dir puyuh keur diadu. Para mitra anu mulia, keur anteng silih tamplokeun ka nyaah. Torojol indungna nyampeurkeun bari mawa beuleum sampe. Di wadahan dina piring sor disuguhkeun ka Karmin bari nyarita. Ya beuleum sampe. Beuleum sampe para mitra. Raos hipu mending ngepruy geura sok kadinya. Lumayan gegentos roti nu teu aya. Atur nuhun cekap, ceuk Karmin bangun haneueul.
sabab keur geget asa kabegat ngan untung bisar mah ngarti manehna teu lila leos deui ka dapur. Mangga dileueut Kang, atur lumayan. Cek Nyi Sari. Kadenan katampi pisan Nyai lah. Akang meresep pisan kana beuleum sampeut teh komo pami digegetuk mah. Urang gegetuk heula atuh nya, da moal lami. Ulah ayeuna kewe kapayun nya bikeun mah. Cek Karmin bari kop kana beuleum sampeut tuluy di dahar. Satuluyna Nyi Sari jeung Karmin ngobrol ngaler ngidul, namplokeun ka sono beuki lila beuki wano. Geus teu asa-asa deui sabab asa geus biasa. Malah mah boh Nyi Sari boh Karmin siga nu embung pajauh sungkan paanggang, salawasna hayang wae dedeuketan. Panon poe beuki handap meh antel kana mun-munan gunung. Manuk recet disarada mileuleyankeun kana panon poe nu tere suruh. Kulantaran geus burit Karmin inget deui engke teh mun balik bakal poekeun. Harita para mitra sadaya. Mun teu buru-buru ini tangtu. Bener kieu maksudna. Karmin inget yen engke teh mun balik bakal poekeun mun teu buru-buru ini. Atuh pok nyarita ka Nyi Sari. Nyai akang teh sanes teu betah ngobrol nanging bilih poekeun di jalan ayeuna bade permios we. Bade ka mana Kang? Nyi Sari bangun teu percaya. Bade wangsul heula akang teh. Sanes bade kulam di dieu. Sanes engke wah sanes waktos. Kayak atuh urang wawartos ka apanya? Nyi Sari tuluy ngaleos rek nepungan bapana teu kungsi di Mang Ading jeung bisar mah norojol. Gukgek dariuk dina kursi poek Mang Ading nyarita. Kupingan teh bade mulih ujang nya kitu. Bari melong laras pa saja permios we Pak. Kula mah atuh sawengi mah adalah lega ieu. Kewe sanes waktos Pak margi ayeuna mah teu wawartos ka pun biang bilih dedeupeun Pak. Karmin teu beakeun akal. Nya teu nanaon atuh. Ari teu beunang dicandat mangan wayahna dangukeun heula bapa teh picaritaeun. Ieu teh keur kapentingan ujang keneh sarta keur cekeleun bapa ngarah regreg. Cek Mang Ading darianaker. Atuh Karmin meuni sargep ngabandunganna caritaanana Mang Ading teh. Mang apa aya naon Pak? Hate Karmin deg-degan. Punten ajang ieu ulah runtik galih rengat mana. Ari sabab bapa sadar ieu acara teh teu merenah dina mangsana. Tapi ku bapa diemut deui mun teu ayeuna bisi goreng balukarna. Kieu ujang bapa teh rek naros ka ujang ngeunaan paniatan sareng pamaksudan anu saleresna. Na ujang teh leres-leres aya manah kapunana. Atana pingan sakadar anyang-anyangan, upami leres-leres atuh kalintang nuhuna da eta nu diteda. Ku kitu ku kieu oge bapa teh hayang aya cekeleun nu cinek pokona mah kitu tah ujang. Margi bilih isuk jaganing geto aya deui nu sanes nu datang ka bapa meureun ari geus aya kapastian ti ujang mah bapa teh gampil nerangkeunana. Tah ku kituna punten sakali deui mugi keur sangawaler nu saleresna ujang. Kitu cek Mang Ading puguh we kadengen aku Karmin mah asa ngabeledug tarik pisan. Sabab teu disangka sacongo buuk yen baris narima pertanyaan kitu nu kacida gancangna beunang disebutkeun hawara. Da puguh karek 2 kali jeung ayeuna nganyang ka Nyi Sari tapi najan bari jeung teuwas oge Karmin neger-neger maneh pok ngajawab kalayantak. Atur nuhun kana perhatosan ti bapa sakulawargi anu sakitu ageungna. Di tengah nung hartos yen kadongkapan abdi teu dimomorekeun da buktosna sakitu diperhatoskeun aku bapa. Kanggo ngawalerna memang tos sayagi margi maksad abdi teh nganyang ka tuang putra teh memang lain saheureuyan. Nanging kajurung ku maksad anu tangtos ngabantu niat anu nyata. Sajami harap ka tuang putra. Nanging kitu ge upami katampi da rumaos abdi mabatan sakieu. Tuna harta tuna harti rumaos teu aya araheunana tak kitu Pak. Oh. Jadi maksud ujang teh leres-leresnya. Tapi no damel Pak. Nya nuhun atuh ari kitu mah. Ai geus kieu mah regreg bapa teh jeung kabeneran di waktuna kaburu beak. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu biasa sadayana sadayana carios dongeng Sunda anu nuju dipedar dina judul Landaping Serat. Hatur nuhun kanggo paratosanana. Insyaallah enjing urang patepang deui. Sakitu nu kapiatur mang undur diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caga.